Saeutik we heula. Hah? Sepatnya nyakrek gitu. Ayangna si luhur. Terus luhuran. Bukan ayang ngait-ngait ke gatot gacas. Kemana ya, Jon? Jangan supa lah. Supa? Heeh. Mumpung asup usum hujan ya. Ayah gitu. Biasa nama ayah yang ikhtiar we. Tuh, si Wawan. Nah, sih. Mana we? Rumah orang we. Wan dia gerak. Moh dia we. Anjir. Dia gerak. Keur ngeunah ieu keur pulang layangan tuh. Keur udud lain. Keur udud. Pulang layangan bari uduk. Eta bisa ketinggalan kalapa. Dia mau kalapan. Mau apa? Geus lah sambeurgeun lah ngalehan lah. Esa jeung kolot mah. Kamarana? Ma urang sih ge. Lain, cenah di dia loba supa. Ieu. Di dieu mah lain supa keur hujan, bet keur hujan. Karalaat. Supa di dieu mah. Supa halodo, aya keur halodo, kakana aya. Ya ali halodo masuk ngaran supa ulah-ulah supa kesemdahan capit wae di poe mah garing ngerektas. Kira eta teh ngomong teh fiktif apa nyata ya. Masih dongeng gua. Nyari ngaran lagi anu dihakan mah nyata atuh. Nya peda we cek ebeh cenah dinya teh kamari tas ngadahar supa Cenah. Loba. Emangnya loba nu pesen ka urang kan supa halodo, ai keur halodo mah kadang-kadang ieu kobaena keur hujan kieu mah. Yang meureun aya hiji dua mah ngan di mah kitu. Di daerah dia mah sok ganti-ganti supana. Waduh. Geus jiga ieu nya distributor supa nya teh. Teu ini kumaha meureun jadi tuna di karuhuna. Heeh. Ieu kenaon di dieu teh? Naon? Didinya kenaon? Hah? Didinya kenaon di dieu? Juga kuncen kieu kana pentangkal. Ayo tuh, Ayo, coba. ayo. Aya waktu tuh. Kapan cukup keur halodo ai supa di dieu mah. Pan ayeuna halem. Ayo. Ya orang mau bedongeng, cekak geuning lah. Maneh mah. Eh. Lu ai bisidukeun aing bohong, ieu mah nya. Lu ku aing mang neangankeun. Supana. Biasa untuk dinang bukara dieu tah. Kalau ini gelas. Mana? Heuh biasana ari keur halodong aya kan hujan. Oh, bener. Maneh mah. Men siapkan korangnas, men. Aing sumpah mah mulai nu loba. Itu teh loba teh aya. Ah, gitu. Eta asup akal, eta logis. Ye, tah, gerak di dieu ye. Tuh, tempong. Mana? Mana? Wah, aing dibuktikan. Tuh, tempo tuh supa. Ini. Ye, tah ayo tempo. Mana ka ciri? Tah, tempo. Tah, ye. Tah, ye, sok aing ngata bukti. Tah, disidukeun bohong aing tah. Tah, Supana nih. tak tangan aing mah mung sok maneh nu ngahakan mah. Aing mah sok antaran sieun ieu rada aneh. Da amun nempo dina anu kieu mah siga obat nyamuk, siga nempu yang euy. Leungit ge lalieur. Beracun hante. Model ayeuna obat rieut geuning. Muir kitu tah obat nyamuk kitu muir. Oh, Atau berarti itu bisa didahar beneran. heeh. Bisa diasakan tuh. Rasaan we seueur. Men, cobaan men. Mana heula tuh. Pan didinya nu tadi boga Lain inisiatif bambangna masuk, pada Pak. siga obat nyamuk. Atuh anjing kok lagi. Ye. Kumaha lajon ieu nya? Asaan saeutik we. Keur aing nu ngagotong mah aing duaan. Cak aing jadi korban wae. Ku aing deui kan. Sok ya. Kurang cabut teh. Jewo. Lihat tuh. Tah. Ye, aing ye. Cok, ya. Sana. Saeutik heula anjing. Saya tanuhan ge heula. Teuing lah ada ngaran supa mah aya taneuh. Saeutik we heula. Sepatnya nyakrek gitu. Kapan supa halodo. Sigana kayuhan teu Ya, hujanan. Asaan gue men? Ngeunah teh? Kayak lah nungguan 10 menit lah. Ngeunah teh? Nyakrek. Bisi guna naon Ulah ngomong nyakrek nah karena lagi supa halodo berarti garing. Aing baru siga kamari deui jambu kera ka aing mah. Monyet gitu. Tah jam monyet. Gua kakan kumaha? Geus lah nungguan heula. Sok kejejet aing taringgalkeun ku aing. Oh, Sok. bener teh. Ini supa nyakrek. Ngeunah. Sepatnya Ngeunah teu. Lain kieu-kieu na ngeunah henteu. Amis.
Amis. Berarti amun amis sireum ge daekeun. Asok aya sireum ngadahar gula nu amis kekejetan modar. Tah heueuh. Tuh, sireum ge teu paeh. Berarti ya Berarti anjing amis. Dadalnya. Mana bolongo? Sireum teh kuna naon? Oh nah ayam. Tah, sopan di lembur ieu mah. Karena ieu. Men kolang men. Kolang. Oh. Untuk kudu asakan ya mah. Udah kapoe garing. Ada kapoe. Tuh atuh tangkal cau ge garari. Tahu. Tangkal cau jukut ge garari. Pan bita tas hujan. Hujan baras tuh berarti. Aduh kan ieu mah harus garing. Nah. Sireum itu kuna naon tuh? Teu mah dari sireum. Amun ku sireum napae berarti racun. Itu intina lamun neangan supa. Di mana aya satu nu dinya modar. Ulah di dahar eta racun. Ya kan sireum teu tirelekan keneh. Eta teh racun. Nah, gitu. Tah intina mah kitu.